Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tetangkeun nami abdi Hairul Hardiansyah di kelas 10 IPS 2. Dina kesempatan ieu abdi bade ngodongengkeun dongeng anu judulna Gagak Hayang Kapuji. Dina hiji mangsa aya gagak anu maling dengdeng ti pamoean. Keleuber weh hiber manehna teh kanu tangkal dadap di sisieun lembur. Tah, kabeneran harita teh katangeneun ku anjing anu kacida kabitaeunana. Da kusabab kabeukina oge sih. Kusabab kitu disamperkeun weh ku anjing teh. Manehna teh leumpang nepikeun ka geus aya di handapkeun gagak. Boro-boro ditanya, teu direret-ret acan ku gagakna oge. Tah kusabab kitu manehna dipikir heula kumaha cara sangkan eta dengdeng anu keur diheum-heum ku gagak teh bisa jadi kapamilikna. Sanggeus aya kapanggih ideuna, anjing geus ngomong kieu, "Eueuh, manuk teh meni alus-alus teuing, pamatukna panjang, buluna hideung tapi meni alus kitu. Manuk naonnya ngaranna? Kawas nama aya tandingna ieu bandingkeun jeung cendrawasih oge mah eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih oge. Gagak atoheun teh pisan ngadangna. Kungsi beja yen manehna ngomong manuk anu panghadena teh cendrawasih, tapi cek anjing manehna oge moal eleh. Kusabab kitu ngeunah ku pamuji anjing, cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hesi meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing teh nempo beungeut gagak teh marah mai kacida. Cek pikirna pasti usahana teh berhasil. Cek pikirna deui, naon rugina muji-muji jangan untal kahayang mah. Kusabab kitu anjing pok ngomong deui kieu, lamun hayang nyobat mah jeung manuk anu sakitu lucuna, tapi rumasa sorangan mah satohina, saumur-umur kudu ngadunungan. Sare digolodog, rajin manggih kadaharan oge pasesaan. Tapi lamun najan teu bisa nyobat jeung manuk anu sakitu lucuna oge, atuh ngadang-ngadang sorana oge meureun moal panasaran teuing. Kusabab kitu gagak ngarasa ngeunah teh pisan ku pamuji anjing. Manehna nepi ka pohoeun, manehna teh keur ngaheum-heum dengdeng ngan ngong we disada manehna teh, "Gak, atuh barang eungap pamatukna teh barang pluk weh dengdengna teh murag." Anjing buru-buru weh nyantok eta dengdeng anu murag, tuluy we dihakan dina nu bala. Gagak didinya hanjakaleun nempo sikap anjing anu kitu ka manehna. Manehna sababaraha jongjonan cinekul we dina eta dahan. Kusabab ngarasa teu ngeunah eta ku sikap anjing ka manehna. Manehna karek nyadar yen pamuji anjing anu bebeakan teu tadi ngan saukur hayang ngarebut dengdeng anu diheum-heum ku manehna teu tadi. Tidinya mah geleuber weh gagak teh kanu tangkal kai neangan hileud jangga ganti eta dengdeng anu geus disantok ku anjing. Pesen moralna, lamun urang boga kaadangan, urang kudu daek babagi ka batur. Jeung hiji deui, urang ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur anu cangtangtu bener. Sakitu tisimpeuring, hapunten bila aya kalepatan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.